atau dibukaan ku sorangan ban kula geura di jero bukaan tetep nunjuk Allah masya Allah kan bukan sorangan impusanan Allah entak pas maotna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kapan maot teh terus leuleus awakna teh leuleus ayat ieu teh masih keneh nyaritakeun lanjutan nu kamari nyaritakeun kedangkalan Yahudi jeung Nasrani kagorengan Yahudi jeung Nasrani make pemikiran sorang sehingga nangtukeun pangeran ge make musyawarah padahal pangeran geus jelas tapi dimusyawarahkeun iyalah kedangkalan Yahudi jeung Nasrani maka ayat ieu geus sarua untuk katilu kalina nyaritakeun kagorengan Yahudi jeung Nasrani tentang nyelonong nyana mawat maneh kumaha cak nyararana bae masyaallah cek Yahudi cek Nasrani teh aya hiji kaistimewaan di Mekah teh aya Baitullah teh dikunjungi di berbagai negara jelema dararatang ka Baitullah geus Yahudi jeung Nasrani ningali kerumunan manusia nyana asumsina kana dunia resep amat lamun jelema ti berbagai negara teh dararatang ka Mekah anu tujuanana deuk ngalaksanakeun taqarrub kuy manehanana mah diperhatikeun jelema loba teh meureun kan butuh dahar butuh nginum butuh jang sare butuh jang pake maka nyana mempersiapkan kebutuhan tersebut atuh ti tetangga-tetangga Yaman naon kebutuhanana Turki naon kebutuhanana Iran naon kebutuhanana Irak naon kebutuhanana beladi ke Mekah naon kebutuhan Yordan Qatar naon kebutuhanana di luar Timur Tengah orang Indonesia lamun ka Mekah teh nyana mun duit teangan sangu. Orang Indonesia mah sangu meh roti teu beuki kajen geus kadahar oge ge can dahar bae. Orang Indonesia tah. Maka ning dibudak-balik ku ari mah mukimin teh teu beunang. Mayarna mahal di kerajaan ayeuna teu kuateun. Sebab mayar igo mah mahal barang. Pakistan balik India balik Indonesia balik. Nah, sehingga kesulitan mudah-mudahan meuli sangu teh pan baheula mun meuli sangu diangsong-angsong ka urang. Wah, balik ti Mekah teh balik ti Haram, sangu teh dibungkusan anu endog, anu tempe, anu daging, anu macem-macem. Langganan JPN mah tempe murah. Nya geus kitu atawa ka beukina meureun. Hese kan ka beuki sanajan loba duit ka beukina tempe bae. Tah. Tah, baheula, mari baheula. Nu jelas kulantaran ditilik ku manehanana musim haji teh ieu kadang-kadang musim panas kadang-kadang musim dingin kadang musim hujan macak cek Yahudi teh cek Yahudi jeung Nasrani coba ieu kurang kuari ieu tahun teh dirobah tahun haji supaya tetep di bulan panas pula ya di bulan tiis sebab di bulan tiis orang teu kuat geus robah ku ari mah cara ngalaksanakeun haji teh ulah di bulan haji di bulan panas bae
bahkan andai kata ya kekurangan bulan tambahan ku hari jadi 13 bulan setahun blow on orang Yahudi eta nyana musyawarah padanya ya seperti eta lah kejadian Yahudi jeung para Yahudi menggelembungkan bulan menjadi 13 bulan Nasrani gitu keneh hanya demi untuk kepentingan perutna kepentingan syahwatna kepentingan duniawina sehingga dirubah bulan menjadi 13 bulan aturanana memohon kepada pembesar-pembesar Mekah tidak boleh dilaksanakan haji di musim dingin musim hujan sebab perekonomian surut kudu di musim panas Pak caknya nama naon meureun diatur kunyana coba eta seperti eta lain lalagaan ngatur jasa di Indonesia ku hari lamun diatur ku ahli sunnah wal jamaah diatur ku para kiai Islam lah sejuk tapi kan geus terkontaminasi kan di luhur diaturna ku batur mantak ku Allah diperingati terus angin peringati gempa terlena urang teh ku pengurusan batur urang mah sakadar di alas perbasiatan ambalaya homoseksual ya Allah ya Rabb baheula urang sakadar nyaritakeun dina tafsir kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ya Allah wis akeh ning Pandeglang itu wis akeh ge lah iya ning Garut iku wis ana 3.000 meringkak bulu kuduk ge aing bener tahan teh jawab kos kitu aing disalahkeun ku sia mah teu isin teu naon sia mah sapira urang dieu mun urang Jogja nyalakeun aing kara atuh di Garut geus 3.000 di Bandung can Jakarta Pandeglang Serang masyaallah karim deuk kumaha ieu lalakonna rempan bentek kabari kula ngomong awas ya di Puri ulah aya tah Kapolsek bejaan tah bisi aya anu kikituanan di Polsek tangkap sebab bakal ka ditu angin tusuk ieu mah aman ieu mah ka dieu mah aduh Gusti sararieun ih kunaon laju ambalaya anu karieu ya Allah ya Rabb bebas pergaulan lamun baheula Prancis mendesak ke PBB supaya laki-laki dengan laki-laki direstui diberi izin SK negara kawin wanita dengan wanita lesbi kawin baheula mah tahun 81 82 di negara batur kuari kunaon di negara kadu benging emang aya kado benging Gusti Allah lu agung Garut ribuan Bandung ribuan Sukabumi ribuan Jakarta ribuan nu aneh Cianjur Masya Allah kan atuh di Cianjur mah perekna ge make jilbab Gusti Allah sugan teh ka masjid horenganan kaleuweung ngampar bolon Cipanas tolol atuh barang ditanya kunaon make jilbab atuh layan lagi cenah make kopiah ieu make sorban tolol ya Karim sia mengisinkeun aing goblok horeng langgananna eta ini karumaha coba ieu Masya Allah mengundang Inggris ialah hanya kepentingan dunia Yahudi jeung Nasrani masa kumaha kamari kamarikan geus dijelaskeun inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil atunya asal dunia bae bari taluturkeun ku urang nah ieu ge demi dunia seperti eta tah jadi sataun teh 13 bulan haji ulah aya di musim dingin ulah aya di musim hujan kudu musim panas bae supaya perekonomian maju ya Allah baheula Yahudi datang ka ayeuna
saha nu ngabangun Zamzam? Amerika. Mun ku urang di tataan pembangunan seputar Mekah aya saham Amerika. Antak bentukna ge urang mun ngalalenget jore diomongkeun. Dikritik ku Mesir, dikritik ku Yaman harita, kritik ku Turki. Kok bentukna seperti eta sih? Karena saham Amerika. Geus sabodot apa teu kudu diperpanjang seperti eta lah, ingin ikut campur perekonomian. Karena Raja Pahad begitu dekat naon ka hayang Raja Pahad dicumponan ku Amerika. Nah, orang mencerita gitu tungtung nama tu nyeri. Tapi di sisi lain aja orang itu ngenahin ku ari deket di Zamzam pang deket-deket tadi Hilton pang deket-deket. Hilton Amerika sama Amerika, Zamzam Amerika sarua bae. Ya Allah, ya Rabb. Jadi orang teh geus kadi-kadi itu Amerika. Hayangnya mun teu diancam. Seperti eta lah ikut campur. Mun urang nyaho sejarah atuh boro-boro kuari baheula tah ieu dongengna sampaikan ka ulah aya pelaksanaan haji di musim dingin, di musim hujan, musim panas bae. Satu, kedua tambahan atuh ku hari mah tahun teh ulah 13 bulan naon. Masya Allah bisa kos kitu teh Yahudi. Mantak Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Muhammad bejakeun ka halayak rame sanyanya Nabi langan bulan mah nu direken sataun teh nurutkan putusan Allah mah 12 bulan ulah aya 13 bulan naonan eta teh fi kitabillah dina katetepan hukum Allah ya fil lauhil mahfuz. Ya Allah iraha mimitina yauma khalaqas samawati wal ard dimimitian di poe Allah ngadamel kana langit jeung bumi prak langit jeung bumi didamel bulan sataun teh 12 bulan ulah 13 ulah 14 ulah 15 Yahudi mah demi kepentingan dunia tambah 13 nah naona. Masya Allah. Numantak Imam Jalalwani ngamanaan kitabillah teh ditafsiran ku fil lauhil mahfuz lantaran aya kitabillah maka kapan ngaranana ismul ain berhadapan jeung dzarab yauma khalaqas samawati wal ard. Geus la tatalaku bizuruf cek nusok ngaji alfiah tara aya ngabahasakeun kieu gulamuka yaumul jumat atuh seserian nusok ngaji alfiah euy kumaha sih macana gulamuka yaumul jumat atuh pajiin cek urang Bogorna ai gulam ismul ain ariaom zorok atuh nyambung atuh kajeun kukumaha geus sakumaha deuk kawin jeung embe atuh ai si eta ona malah dipikiran ya eta meureun bangsana tuh tadi itu di Solear ieu mah nyambung teu nyambung tah lamun cek tukang ngaji teu nyambung teh gulamuka yaumul jumat ih teu kaharti kajeun kukumaha ieu ge sarua kitabillah yauma khalaqas samawati wal kitab bapan ismul ain ngaranna ayyauma dzarab teu nyambung geus satu kuari kitabillahna di manaan ku fi hukmillah ai hukmillah aslina lauhina tah eta teh kitabillah teh lain kitab di dieu teh hukum Allah mantak nu sok ngalugotan ngaji dina
tafsir pasti lain kieu ngalogotana ing satuhune bilangan pirang-pirang bulan ing dalam hukum Allah teh kurang 12 bulan fi kitabillah ing dalam kitab Allah moal kitu kajen gugah pasti nage ing dalam hukuman Allah ing dalam ketetapan Allah aya fil lauhil mahfuz sebab naon teu nyambung kitabillah jeung yauma khalaq bagian santri mah anu teu pernah mondok mah naon sih teh kieu ngomong kos kitunya iya tuh masing-masing besi doal bisa lantak ngaji teh cenah kos kitu ye pernah aya Muhammadiyah datang ka imah nyana tungkrang tengkreng ye imah aing malah ngusir aing sia ku aing diusir beneran ieu mah nyana nanyakeun masalah aing babari masalah mah babari masalah mah gas di kutak-atik kos kitu na bae heula kukulat ieu ka dieu nyambung tante nyambung ka akhirna mah nyana teh saya mau pulang dulu tunggu pulang nya baliknya tadu geus kos kitu bae padahal urang teu bisa masalah nama aya geus balik mah urang seserian we karunya mah teh budak tah ieu di kutak-atik kos kitu tah hese tah kan seliwat bahasa liwat kos biasa bae fi kitabillah kadina yauma khalaqas samawati wal ard nyambung tah henteu kitab mah ismul ain yaum dzarab sedengkeun qaedah urang mun ngaji alfiah wa asmaul ayat la tata'allaqu bizuruf masyaallah karim bacakeun betna ku urang mana cenah kiai poho boga aing betna mah tah sia mah nyangka poho kan ka aing tuh atuh aing dian ku jana mah aing terisi teu naon ngaji henteu mondok henteu atuh tah iyalah geus atuh kitabilana di mana hukmillah mantep berarti kan masyaallah geus atuh saenyana bilangan bulan anu direken satahun teh menurut hukuman Allah teh eta ulah mang deui jumlahna aya 12 bulan dina putusan hukum Allah nu aya dina lauhil mahfuz mimiti Allah ngadamel langit jeung bumi masyaallah berarti 12 bulan geus lamun 12 bulan teh eta teh iraha mimitina nu 12 bulan teh hayu iraha mimitina baheula teh baheula ngamimitian teh ti mimiti ashabul fil Raja Abroha ketika Raja Abroha sona nyerang Mekah dijadikeun titi mangsa mulai tidinya lah urang nyentar Islam ya Allah ya Rabb tetep teu bagus cek Sayyidina Umar saat eta pake bapake tapi teu bagus kurang boga sejarah kurang bagus Sayyidina Umar kedua ketika Mughirah bin Hisham wafat seorang tokoh anu luar biasa jadikan tareh sebagai tareh Islam cek Sayyidina Umar teu bisa ulah kabedaratan ka Sayyidina Umar urang ieu ngamimitian tareh Islam teh ti mana geus nama berjalan ngan supaya mantep cek Sayyidina Umar urang ngamimitian di hijrah Kangjeng ya Allah ya Rabb hijrah Kangjeng Senen sampai Madinah tidinya malam Kamis mulai tidi aya nu ngitung malam Jumat cek Sayyidina Umar malam Kamis malam Jumat masalah ditanya Sayyidina Umar ke ieu bisa aya malam Kamis jeung malam Jumat kumaha coba seorang pakar Mesir hadir kan anu pandai menghitung begitu dihitung kumanehanana perjalanan matahari jeung bulan palak berarti dah perjalanan matahari seperti ieu perjalanan bulan seperti ieu ditangtukeun
ku Sayyidina Umar bahwa bulan atau tahun Islam adalah tahun Hijriah. Kedatangan Kangjeng Nabi Madinah mulai hari Kamis. Tinggal bulan. Aya anu Rabiul Awal, sebab ditekan Rabiul Awal. Aya anu Muharram, aya anu Safar. Sayyidina Umar berpikir deui jeung para ahli-ahli hitung. Maka keputusan panjang mun didongengkeun panjang. Nah, ieu mah keputusanana akhirna mulai di bulan Muharram. Kanjeng Nabi hijrah Rabiul Awal, Mulud, Rabiul Tsani, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hafid, Haji, Muharram. Jadi Sayyidina Umar milih Muharram dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Geus ditangtukeun ku Sayyidina Umar bahwa tahun Hijriah urang hitung dimulai Muharram. Diputuskeun kabeh setuju kabeh ka Sayyidina Umar dengan berbagai alasan. Tak ieu urang kuari nang Sayyidina Umar. Lumantak lamun Gusti Allah nyaritakeun bahwa bilangan bulan aya 12 teh orenganan aya 2 perjalanan. Aya perjalanan Qomar disebut Qomariah. Ye urang. Aya perjalanan Syams matahari disebut Syamsiah. Tah bulan teh seperti eta nu menghitung maka perjalanan bulan moal keluar di aturan falak wa qaddarahu manazila. Allah ngadamal syamsa diyaan wal qamara nuru wa qaddarahu manazila. Aya manzilah. Mentak di Yasin geus dijelaskan. Fi falaki yasbahun. Aya falak-falak, aya cakrawala. Mantak aya 2 di ilmu falak teh. Hiji aya syar'i, 2 aya hakiki bulan syar'i, bulan hakiki, 3 aya bulan istilah. Bulan teh aya 3, aya bulan hakiki, aya bulan syar'i, aya bulan hakiki, aya bulan istilahi. Itu bulan syar'i. Ucap Kangjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Asal kadeuleu bulan puasa, kadeuleu bulan buka, main gumma. Maka lamun teu kadeuleu akmilu sampurnakeun istiqbalkeun 29 can kadeuleu bulan istiqbalkeun 30. Lamun 30 can kadeuleu bulan buka mae bulan nungguan 30 hiji. Di Islam bulan teh 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29. Maka setahun ya nama ngan saukur ayat 354 poe atau 355 poe. Lamun maka syamsiah ieu ayat 365. 365 jeung 355 berarti perbedaannya sabaraha? Perbedaannya sabaraha? Atuh budak leutik bisa kos kitu mah. Teu kudu ku kolot. Heh 10. Saya masuk ka ngarenjang. 10 berarti. Eta kan satahun. Lamun 3 tahun berarti sabaraha? 30 kan sabulanan. 30 geus berarti perbedaanna tah sabulan gitu. Eta lamun dihitung 365 kuali palak. Tuh, 3 bulan berarti geus sabulan. Maka cak Yahudi jadikeun ulah 12 bulan, 13 bulan. Sebab naon? Ieu bakal ngahiji tupan ka ditu eleh cenah. Naon kitu gara bulan Islam ku bulan urang. Nya nama maka perhitungan samas, maka perhitungan panon poe. Ya nama 355 urang mah maka perjalanan bulan 355 tafawutna 10 hari per tahun. Jadi lamun 3 tahun bae geus sabulanan 10 tahun. Cepat sabaraha? Cepat. Angel amat sih.
Tuh, tidak ngejawab. Lamun sahabat 100 tahun cepat siapa sugi. Esenya dah. Mantak bisa orang yang tanggal sahabadeun orang mau belajar palak 100 tahunan. Nah, iya cerita Syahrul Hakiki, Syahrul Syar'i. Patokanana Kangjeng Nabi. Sumu liru yati, watiru liru yati. Syar'i jang naon eta? Yasalunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas. Jang munggah haji Arfah. Jang Ramadan. Jang lebaran Idul Fitri. Jang ngaluarkeun zakat dan lain-lain sebagainya. Iya yasalunaka anil ahillah eta kudu make syahrul syar'i. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kudu kadeuleu bulan. Aya ge syahrul hakiki. Ieu mah dihitung perjalanan bulan ijtima'na jeung panon poe. Hitung kurang ijtima'na berikut manzilahna wa qaddarahu manazil. Nah, geser setik bulan. Geser tina nuktohna ijtima' trek qoblal gurub apa ba'dal gurub. Mun qoblal gurub kumaha ieu sabaraha derajat. Mun ba'dal gurub hangus. Lamun qoblal gurub sabaraha derajat, hitung make derajat. Nah, dihitunglah ku ahli falak. Ilmuwan Islam lamun dicaritakeun tentang ilmu hisab, Mesir nomor 1 baheula. Bukhara nomor 2. Kemudian kitu Iran nomor 3 teh baheula. Adiuna kompetisi Iran nomor 1 luar biasa. Yaman kaopat. Kompetisi terus teureun datang ka ayeuna. Masya Allah karim. Ahli-ahli hisab anu terus ngarang-ngarang di Indonesia gaya tadurusul palakiyah teh karangan saha, ari teh Sulamun Nairen teh karangan saha. Mantap kurang bangga aya Kiai Mansur. Wah, luar biasa. Diakui dunia. 2 anu diakui dunia. 1 Sulamun Nairen, 2 durusul palakiyah. Nu lain-lain bagus cuman encan diakui dunia. Nah, eta makan pohara. Ngan make logaritma teh mah kudu rusul palakiyah mah bangsa SD kos aja pendek. Ieu teu. Kudu make log. Nya mah teh nyahoan bangsa log-logan kos kitu. Tah. Nah ieu ngaran Syahrul Hakiki. Baheula teh 12 derajat diakui. 12 derajat bisa karuyat. Ternyata ketika ruyat diakurkeun jeung Syahrul Hakiki. Wow, 8 derajat. 10 derajat. Akurkeun deui Syahrul Hakiki kadeuleu bulan. Hitung coba. Ternyata 8 derajat. Ditulis 8 derajat. Harus 8 derajat. Ternyata ruyat syar'i dihitung make hakiki 6 derajat. Masya Allah. Teureun terus diteliti. Lain di Indonesia baik, Baghdad, Mesir, Mekah, kabeh hitung kabeh. Lain di Indonesia doang, dunia. Sebab harita bahkan Islam gitu menguasai dunia tentang ilmu hisab. Nah, kabelah dia lah 6 derajat. Termasuk Junaid, Kiai Junaid Tangerang ikut berkecimpung untuk menentukan berapa derajat sih aslinya. Nah, langsung dunia eta kelas dagan kabeneran bae di urang Ki Mansur harita. Begitu ruyat 4 derajat. Masya Allah, diangsongkeun 4 derajat. Ruyat ternyata 4 derajat. Kabelah dieuna 2 derajat. Leuwih. 2 derajat, 3/4, 2 derajat setengah. Ruyat. Maka anda hadda imkani ruyat darjatani fakar. Ini saya ditetapkan kos gitu. Jalain menang sambarangan. Sok deuleu di kitab-kitab hisab Baghdad. Di kitab hisab Uzbekistan.
kita Baghdad hisab Iran atau termasuk di Mekah numatak orang sakapeung waktu osok akur di ditu 2,5 derajat di urang 2,5 derajat ru'yat atau akur mun di bawah 2 derajat teu pernah ru'yat di bawah 2 derajat teu pernah ru'yat lamun aya nu mempertahankeun kudu 8 derajat bae atuh mangga teh teuing ngan nyana jeung saha musyawarah da ieu musyawarah dunia ja Arab ge kuari teh terus bae unggal tahun teh ru'yat akurkeun jeung hisab teu eureun sebabnya tanggung jawabna Ramadan Idul Fitri Arafah beh lain leutik-leutik tanggung jawab apakah sorangan ya na jeung berbagai ulama-ulama sekeliling hitung heula sanggeus dihitung di ru'yat nah eta teh derajat-derajatna seperti eta nah ieu urang keur carita perhitungan Komariah jeung Syamsiah matahari jeung bulan itimakeun sanggeus itima geser qoblal huruf apa badal huruf derajatna sabaraha kakara ke dihitung didinya kamana arahna gedena segede kumaha dan lain-lain sebagainya efek-efekna mah ka ditu lamun kieu naon mamalana mun kieu naon mamala mun kieu tak naon mamalana kanyahoan tah ka ditu mah eta mah ngepek mah lamun bulan kieu bentukna bakal kumaha ya perekonomian tuh efek mah efek lamun kieu bakal kumaha ya perekonomian lamun kieu bakal kumaha ya perekonomian cek ahli pala kamari begitu ningali bulan seperti kieu dihitung ieu teh bakal aya ngadu kebo gitu ngadu kebo teh kan isyarah ngadu kebo teh berarti ngadu penggede mantak guys lebih baik sukut cicing mah bahaya ieu lamun diteruskeun bahaya dihitung bacana kieu mah tah mah pabidaan cak aing ge efek ieu mah bego eta pabidaan tah mah sia pabidaan ge ayeuna naon sok nanya kula deuk hajat cenah bagus tapi anu kiai eta pabidaan ye barang teu nanya hujan badai cenah kiai barang nanya ka kiai leuwih badai eta hujan eta pabidaan apa gitu aya aturan diganti ngaran geus boga incu ieu dagang teu maju bae datang ka kiai ganti ngaran bolon teh kiai atuh kunaon ganti ngaran maningan ganti pamajikan jelas kamangge atawa nambah ya ieu mun hayang sugih nambah pamajikan ge gejana musyawarah jeung pamajikan aja cek kiai cenah ieu urang mun hayang sugih kudu nambah kumaha tah kadenge paling ge pamajikan dan cicing bae emang nu hayang sugih kan pamajikan teman terserah kakak mah atuh aya hayang sugih bae atuh nambah pamajikan namun hayang susah bae atuh sapoda teman terserah deui tidak ngajawab tidak ngajawab dah nya kiaina bloon nanya deui coba ka kiai nu sejen ulah kadinya bae hayu nanya deui ka kiai nu sejen ayo calling heula ku urang atuh lalaki ngaranna ge beuh masyaallah uncal loba akalna atuh lalaki mah leuwih loba beuh sepira uncal lalaki pugut teh ngobrol jeung sasaha ya aduh eta deuk gilir teh kos kitu tolol lalaki teu ngobrol jeung saha ketungguan sakedeuk da teh jaka pamajikanna aya panggilna nya anu dasar bulus atuh pamajikan mah bae atuh babaturan atuh tah nelepon mabari bae kos kitu mah geus sia jam sakitu nelepon ke aing tah pamajikan bahwa aing teh saha geus saya tak coba angkat ke pamajikan nyana ngarokok we puguh pagaweannya na blon atuh jalalaki mah aing di hati aja ya kos kitu mah angkat kau pemajikan angkat saha coba diangkat ke pemajikan oleh saya ieu babaturan ka haji aya ka haji aya emang enak ih janji cenah maka dieu kurang geus nungguan ieu mun gimana ih masyaallah kita tadi ka haji emang boga janji atuh heuh si anunya heuh bener ka haji poho tungtung nama aing mere jalan mereka siang
Geus kitu mah pakai akal. Ya, babari jasa. Geus puguh HP teh ngomong teh naon nya kikian bae. Ngomong jeung saka nyaho ieu saha meureun ieu ngajanggian bae puguh soraun. Pokokna jelema nyandung mah teu kaluar ti bohong. Bohong mendeukna teh ucing-ucingan nya jeung jelema teh. Jelema nyandung mah kos kitu. Ngan teu naon sih. Oh masalah. Ya itu pemajikan ieu pamajikan. Oh masalah. Atuh teu dosa teu naon. Ya saeutik lah dosana. Ya Allah, biar eta bae urusan dosa mah kajen leuleunna. Ngan eta bae hirup teu tenang. Ngalametkeun hulu leutik maniki kituanan. Masya Allah karim pohara dah iya cerita palak hiji syahrul syar'i ru'yat dua syahrul hakiki ijma panjang mengkurang diceritakeun eta mah sulam durus palak dan lain-lain sebagainya loba kita palak aji geus kurang nah kemudian syahrul istilahi ieu kudu nyaho tahun kabisa engke dihijikeun jeung kabijeng basitoh ieu mah ngaranna syahrul istilahi nah ieu kan aya 3 geus jelas tah urang kudu belajar Islam teh kudu belajar ulah nuturkeun hitungan-hitungan kafir urang dilojokeun ku hitungan kafir rumusna ge urang teu boga geus puguh bae urang bisa nyieun rumus sorangan salamun aire jancan pernah aya nu gagal setungtung can aya nu pernah gagal ulah sok caci maki awas ya lantaran lain jelema leutik teh jelema bahkan geus diabsohkeun geus disohehkeun terkutuk sih bahaya ulah sambarangan ngaran teu bisa urang nyalah-nyalahkeun we pake Islam satungtung urang kitu nyekelan teguh kana aturan Islam pake tah walaman teh ti kamari nu make happy meal pake kusarari nyukom pake geus. Hayu pake geus pokona. Rumus saya nungguan heula cenah ti Amerika. Kumaha mun dilojokeun ku nyana. Da aing mah ieu bae. Henteu cenah ka kiai mah moal ditutur ka aing mah teh dituturkeun namanya ka Allah. Di aing mah bisa ngaji. Oh sombong gitu. Jadi sombong ge ka sia aing mah. Ngaji eta tetep palak maksudna. Teu jak utang hitung sorangan nu aing mah bisa. Ye, aing mah dicarekan ku kolot aing baheula, barang tas gaji dipapih baheula, Cipanas. Inget bae. Coba hitung. Itu salah. Parekan punya. Buat beakan ku lain carekan. Ngaji deui sia. Ngaji. Kamu budak aing hadene batur carekan. Engke sia kudu boga kayakinan jang sia. Ngaji deui kula ka Kubang kan juga Ki Izudin aduh kitu ngaji deui eta didinya rada dinyakeun teu kaluar-luar kula kaluar teh dahar nginum bandi dahar nginum atuh teh kudu kaluar mah nya ngising di pondok ya alhamdulillah bareng datang deui gade coba deui coba nyen deui ieu bener karak geus jang sia doang alhamdulillah geus eta dah kabelah dia dah loba neko-neko ente aing mah geus titipan kolot geus asal di adi-adi bae adi-adi ge naranya ka kolot wa kaji mana ieu ayo cenah ai adik kula mah nurut bae ka kula beureun pajar bener kula nya kumaha kaji bae cenah ngarurut di dieu mah geus pokona mah ngilu nah Gus Dur datang nanyakeun palak harita kudu dibejakeun lebaran dan ada ke Jombang biluk ka indeu ka dieu ka Cilongok deuk nanyakeun palak panjang geus tah caritana dongengna nah ieu palak urang mah aya kana palak itu pake adapun secara umum negara kudu ruqyat asal sing bener aturan fikihna ruqyatna nu bener mantap cekula delekeun ye mal bener kajian kuku mah gaya negara lamun seperti ye kembali gerage bakal ka sulam bener baik kembali ke sulam aman deh sesuatu anu geus bagus ulah sok dirobah-robah alhamdulillah kembali deui ka sulam hartina hitunganana kemudian ru'yah derajat akan jelas urang perbedaan dilojokeun ku kafir nya dek ibadah ka Allah dilojokeun ku kafir sarua jeung tadi
Yahudi bajak sokos kitu bae. Ya boga haji teh ulah di bulan haji cek cenah geus bae asal panas bae. Nya mah demi keuntungan dunia. Deuk nanaonan bulan ditambah 13 bikin jadi 14. Lantaran tadi perhitungan syamsiah geus urang teh mun nyaritakeun bulan aya bulan komariah, aya bulan syamsiah. Nah, engkena aya syahrul syar'i, aya syahrul hakiki, aya syahrul istilahi. Ieu ayatna. Geus atuh moal kaluar ti dinya. Amun Allah nyaritakeun inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, berarti dimimitianana iraha ieu. Sidina Umar tampil Muharram, Safar, Mulud Jumadil dah sampailah dihitung Muharram harina sabaraha, Safar harina sabaraha, di Rabiul Awal dan selanjutnya hitung setahun ternyata 355 tafaut jeung syamsiah lamun nu ngitung 160 berarti 5 hari per tahun kali 100 tahun sabaraha lamun ngitung 300 kitu aslina mah baheula mah 365 berarti tafautnya 10 hari kali 1 abad sabaraha. Nah seperti itulah timbulan ke aya kabisa. Maka jadilah ke bulan istilahi di Indonesia mah ambalayang ke aya bulan Jawa hitunganna ge urang mah abajadun hawazun hatayun kalamanun sapasun dos sampai dojogu di Jawa mah lain batas saja haho batas saja haho naon karah hitungan Jawa teh tuh aing ge Jawa aing ngadegewan sia berarti siap bid'ah tah cara kada teu sawah anakna cilaka aja pedi ka bawa-bawa. Halo Gusti. Terus hitungan Jawa nu lain deui kan diaji. Kula ngaji. Insyaallah hitungan Jawa berikut pabidahan-pabidahanana. Ya hitungan Jawa, hitungan diaji. Di mana letak salahna sih hayang nyaho salahna diaji ieu letak salahna padahal diulah ku guru mana we ulah ngan hayang nyaho coba ieu letak salahna kumaha letak salah terus diaji mantap kalau mah menjadi dukun bisa jadi aji kabeh wali tilok dibuka-buka tak kitab palak dan Jawana segala tetebakan segala naon guys ai di beuleuh mah henteu antepkeun baheulana iya ayatna sababaraha ayat suci Al-Qur'anul Karim nu ngajelaskeun tentang hisab. Dhaif ketika orang nyaritakeun syar'i, tapi ketika orang nyaritakeun hakiki atuh da kumaha? Urang nungguan ru'yat teh tanggal ira timbulna. Atuh kudu dijieun urang set bulan Hijriyah. Nah, ieu bulan istilahiyah. Oh, waktu ge aya gorbiah ge aya kitu. Sampai aya gorbiah kitu kulon aya syarqiyah. Nyen waktu urang lamun bulan puasa kudu syarqiyah hiji, gorbiah hiji. Tapi ngeunah jeung istiwa hiji, jelas. Di tilu boga waktu teh gorbiah, istiwa jeung syarqiyah. Abeh ngeunah jelas. Ieu inna iddatasy syuhur indallah tuh 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum tina bulan 12 teh aya bulan anu istimewa bulan istimewana teh 4 arba'atun hurum yana disucikeun hiji Zulqaidah Apit 2 Zulhijjah bulan haji 3 Muharram bulan Muharram 4 Rajab ieu nu 4 ieu lain sambaraha zalika dinul qayyim ieu anu 4 tina nu 12 anu dimulyakeun ku Gusti Allah atuh bisa kaseluruhanana orenganana dinul qayyim agama anu lurus ya ne hitungan anu lurus din di mana hisab hitungan anu lurus sataun 12 bulan ulah 13 dimimitian ku bulan Muharram di antara nu 12 aya 4 bulan anu istimewa
kunaon emang eta nu mantak diistimewakeun teh balukarna fala tazlimu fihinna anfusakum ulah rek nganiaya arajan kabeh dina bulan tersebut nu opat kana diri maraneh kabeh yakne ulah ngalaksanakeun maksiat lantaran dina opat bulan eta mangalaksanakeun maksiat teh alzamu wizron pohara dosana kitu keneh mun urang ngalaksanakeun ibadah di nu opat eta poal berarti di syariat di syariat aya klasifikasi sebab lawan poe kepalana Jumat al-Jumat sayyidul ayyam syariat bulan dina sataun wali tebat Ramadan cek Kangjeng Nabi mun di antara nu 12 keur carita Gusti Allah nyaritakeun istimewa opat berarti kan aya kelas di syariat mah kos kitu di syariat waktu ge waktu lain-lain waktu teh lain-lain urang lamun dina poe Jumat sakitu hebatna ge aya waktu anu istimewa nu di mana urang ngadoa moal diengkekeun ku Gusti Allah iraha eta cek sakaol antara dua khutbah begitu khotib diuk keur diuk eta waktu ijabah gegerak ya Allah ya Rabb Gusti abdi bere nyandung Gusti doh sia mah seuing doana teu puguh cek eta masih apa eta mah contoh doang ulah karari itu mah contoh teh mah atuh deuk dagang deuk naon eta di dinya teh cek sakaol mah antara azan jeung qomat cek sakaol mah antara qomat jeung takbir etalah kesulitan maksudna lain kesulitan supaya orang nyongsrong sakumaha Lailatul Qadar teh dijelaskeun abe urang unggal penting ngintip Lailatul Qadar berarti kan aya keistimewaan tah dina naon gitu ngan Ramadan aya Lailatul Qadar Allah dina syariat ngautamakeun waktu ngautamakeun hari ngautamakeun bulan ngautamakeun tahun syariat pokos kitu bae ketika urang naik kana thariqah heueuh nu kos kitu urang disuluk ka Allah make jalan khusus syariat eueuh lain eueuh kuna akur poe naon bae ge akur waktu jam sabaraha bae ge eueuh aya klasifikasi berarti kan urang teh lamun aya klasifikasi ka bawa ku eta ka isigol ku eta moal jadi ulah luak ieu kapan dina thariqah mah hiji Allah ulah ngaluak ieu ka langit ka bumi ka dunia ka makhluk ka nafsu ka setan ulah sebab etalah anu ngaganggu ka urang hiji bae geus Allah ulah luak ieu dina thariqah mah hiji bae mantep carang nu bisa sebab naon teu ngadeukeutan guru teu ngahadam ka guru moal bisa thariqah mah lain wirid sanajan di wirid datang kampung ka budak moal bisa tetep bae kudu aya instruksi ti guru sebab naon nafsu urang teh lain wirid kadang-kadang urang wiridan teh ku nafsu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah nafsu urang padahal urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah teh guru ulah zikir mendingan ngarokok urang kan berpikir masa sih zikir ka ngarokok ulah ngarokok bae sia ngarokok nyana kan bingung zikir ulah horenganan zikirna ku nafsu mendingan ngarokok puguh-puguh ngeleput eta hesena tarikat bahkan kos kitu hesena thariqah mah siga bagus padahal teu siga bagus kan urang make udang-udang make jubah saat nyalateun sholli Allahu akbar bareng hayang sholawat nek naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia udah sok nyerek ka dia itu biasa bae syariat takos kitu bae ngan teu kudu kumahakeun emang datang ka syariat bae ngan salilana kos kitu bae siga nyaan rek ka Allah horeganan dunia keneh bae di thariqah teu ngadeuketan guru moal bisa kajian kuku bae sebab nu Noel siga nya bae urang teh siga nya la ilaha illallah na tengah penting la ilaha illallah la ilaha illallah doa eta keneh sok la ilaha illallah horeganan di jero nama ira yang jadi wali atuh kunaon hayang jadi wali teu belum goblok hese tuh mantak dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji bae ridho Allah
tuh kan kebelah dituna mah kebelah dituna cara eta teh ya cara marufil qurki kadatangan muridna hayang suluk ulah henteu kudu mah suluk boga santri boga tinggalkeun santri si cakira tinggalkeun make jihkeun mah geus mendingan magahan santri bae henteu kudu mah suluk tinggalkeun santri mantak dititah ditinggalkeun berarti kan nyana ngalep untung di santri mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ya ngaharepkeun pamere di santrina atuh kana naonan mah nya magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri ci atuh engke ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri ieu mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia emang mun atuh teu sasalaman jeung aing ih budak balik atuh bebeja ka kolot bebeja ka kolot balik bila perlu ngal minggu sia balik eta kiai teu bener teu bener eta kiai cek toriko syariat mah enggak baik make administrasi bae eta mah syariat mah kos itu tapi cek toriko mah teu bisa bersih eren tinggalkeun santri mangga baju jubah ganti make baju anu cumplang-campling mangga kongkoyangan ieu tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu ku batok mangga cekel ya itu aya ka pasar sia ini coret-coret mangga nurutnya sakan gumta bayangan tah nurut ka store sia ka dieu gitu wali mah kos desa store aya ka dieu store mana sabaraha sia mending sakieu tah bikin kabeh ka guru minta deh minta store deh itu maksudnya moal jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okosna resep kana dunia tenden Aisyah ieu menta-menta maksudna emang menta-menta apa lain henteu abdi mah eta nu mere mah sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakarak lulus lamun kitu mah sia eta menta-menta emang maksud atuh lamun teu kitu mah tuh kumaha dahar balik sia balik balingan dagang sia kos kitu mah ye ta eta hese ngalempengkeun atuh nah ulah luak lieur hiji Allah urang mah pan ieu masyaallah jadi kiai teh aya kandidat caleg mulai Hasanah ieu salah ya dusugi Hasanah ieu aduh Hasan jelema di syariat mah kos kitu bae mere ngalemna teu kira-kira teu mere ngomongkeun teu kira-kira sugih ku sugih da si jelema ini pelit luar biasa malah beresna numantak silaturahmi ka ahli syariat cangkeul hate jeung panas coba ke ahli thariqah komo ka ahli hakikat paling nasihat-nasihatnya rekanan urusan batin bab naon dibere teu dibere nya nama biasa bah bahkan di palingan aya nu sok malingan age masa atuh sering leungit kue atuh di kanaon kue buah segala leungit masyaallah geus nyaho ieu pamalingan age eta ieu tuh ya beda gitu nah gan ulah sembarangan kudu aya nu ngabimbing guru mursyid ngelempeng ka Allah teh kumaha. Nah iya ulah aya unsur-unsur hayang bisa salamanan bae. Berarti kan boga rasa mulia. Enggeus. Boh, urang lamun diondang bae mama mah gelas nu gede. So gede ember mun aya mah. Aya hayang dihormat. Ulah aya. Mentak beda. Ahli thariqah mah jeung nu leutik, jeung nu gede, jeung nini jeung budak biasa bae nyatu. Pandangan-pandangan nanang. Jeung pejabat, jeung rakyat biasa bae. Beda. Lamun ahli syariat mah, ya bupati we, nempel. Nempel ge kikian mah. Ya Allah, ya Rabb. Urang lamun di syariat teh capek hirup, tapi lamun di tarekat tinggalkeun makhluk dunia fana rusak
hiji be menuju bako kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boga keyakinan ka Gusti Allah dak bakal berbeda kabeh segala rupa bakal berbeda sebab di dalam Allah sementara Allah nu nyekelan kendali. Nah, iker cerita ilmu hisab mantak para mualif teh diangkat jadi wali teh Imam Syafi'i kutub dina autad, Imam Hanafi kutub dina abdal, para jasa. Terus kabeh mazhabul arba'ah kutub. Kok kadina Tuhan Syabdul Qadir dan kutub di urang wali sangat kutub. Kuari ge kutub teh aya. Terus baik. Terus nyanda banyahoun ka wali-wali nu araraya, jajaran hiji, jajaran dua, jajaran tilu. Sanajan urang ngaku wali, punyana ditempo di jajaran. Jeuh. Itu budak ngaku-ngaku jadi wali-wali ini meureun teh mah. Aya ngaku-ngaku wali. Oh, ka dieu ka Abah, ka ieu ka Abah. Oh, ka Abah di deuleu ku nya. Ieu mah wali-wali daya. Beda-beda. Jadi isi itu orang gampang jeung kutub ge isi sebab kanyahoan. Kujana barisan anak kanyahoan. Nah, mijabah Eropa asoib terus kabudaya ituna yang mimiti rijalul ghaib. Terus tawari abdal, autad, muhtar, imamani kutub. Ya Allah, ya Rabb. Nah, Imam Syafi'i selamat Imam Syafi'i tapi babaturan Imam Syafi'i mah bahkan dibunuh pada zaman Suf. Kita nyaritakeun eta hungkul Quran qadim, Quran jadid, Quran hadis. Quran hadis pertahankeun ku Hisam jadi qadim. Hadis qadim, seret sidang. Kita nyaritakeun Quran adalah menangita ieu hadis qadim kalamullah. Sebutkeun ke penjara jadi bere dahar pae. Imam Syafi'i panggil. Syafi'i, Quran. Katakan Quran, hadis. Sekian dari Quran. Ya, memang hadis. Benar. Imam Syafi'i menjawab. Ya, benar hadis. Benar? Ya betul. Ini adalah hadis. Aman, balik. Wah, tuh murid-muridnya kaget. Tanya Imam Syafi'i nyaritakeun Quran hadis. Sahanu nyaritakeun Quran hadis, kula mah ieu tah. Hadis. Jadi ngomong make tauriah ngaranna. Tah eta jelema gede mah kos kitu. Jadi bahasa ka dieu maksud ka ditu gitu tah. Eta tauriah nu kos kitu ngana tudalih min 5. Nah, aya nu hasud bejaan ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngabejaan ka raja bahwa Imam Syafi'i nyana sebenarnya mah ngalojokeun tuan. Nyana ngalojokeun tuan ieu horeng nu hadis teh. Coba panggil deui. Panggil deui. Sidang deui. Maksudnya supaya dibunuh sebab pengaruh dunia kan Imam Syafi'i teh. Jelema lamun boga pengaruh loba atuh geus musuhna ge kan kiai deui. Atuh kiai kan ngalaporkeun kita dibunuh bae. Urusanana eta kadur kita ngahadiskeun Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu disidang, coba katakan. Cek Imam Syafi'i, masya Allah, kitab nu opat, Quran, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran, kita hadis. Raja kieu raja itu mah maksudnya saja deh. Coba sekali deh. Iya, kita Zabur, Taurat, Injil, Quran, iya. Nu opat hadis. Oh bener tuh gitu mah balik. Jago Imam Syafi'i mah atuh murid-muridna kabeh daratan emang mah ieu nu opat ieu hadis atuh ieu baramo sakieu teh. Atuh kiai mah tilok eleh padahal di Bandung teh baheula kita ngaharamkeun dan kita ngahalalkeun. Kita ngahalalkeun arak, atuh pan bisaan nya nama. Emang kiai halal apa halal? Halal. Teu kadangnya min halal. Manusia aja mah dibunuhan pan baheula. Nya nama halal. Naon halal.
haram atau halal? Halal. Jago. Kita ngaranna nya naon ngaranna gitu nyumput di nu gitu beunang gege. Minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Maka ulah sambarangan anjeun ngalaksanakeun maksiat dina bulan nu opat khususna umumna di bulan-bulan anu lain. Ulah sok nganiaya ka dihi maneh ku perzaliman termasuk peperangan di bulan nu opat mah ulah sakumaha ente seneng negakeun agama di bulan nu opat mah larangan ulah perang. Hiji hapit, dua haji, tilu Muharram, opat Rajab pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang musik aturannya nyerang ka urang, merangan ka urang, apakah urang kehalangan ku bulan? Teu bisa. Andai kata musyrikin nyerang ka urang di bulan-bulan nu disucikeun ku Gusti Allah, ulah cicing tetep bae berangkat. Wa qatilul musyrikin kaffah, perangan ku anjeun kabeh jelema musyrik kabeh kulli syuhur, seluruh bulan, kama yuqatilunakum kaffah, sakumaha musyrikin merangan ka aragin kabeh seluruh. Masya Allah, ulah kedah-kedah ieu bulan teh teu menang perang diserang ku musyrikin teh urang cicibet teu bisa serang balik. Jadi kesimpulan mah mukmin teh muslimin teh kudu gagah sebenarnya ulah puluya peleye. Ya akibatna kos di negara urang kan we puluya peleye, urang teh negakeun agama teh puluya peleye, urang teh ieu teh akibatna dilindih kan ieu. Terus urang teh makin kahareup mah dilindih. Di zaman kamari kolot urang mah yeuh eueuh nu daekeun yo ka duit bank teh. Haram kabeh teh, duit pelembungan teh. Kabelah dia kredit daekeun. Kuari mah ambale ka kiai-kiai boga sorup. Kiai ge boga. Aya nu datang ka kula nanyakeun dalilna. Kiai nanyakeun dalil teh Sukabumi, geus teu kudu dalilan. Ai beuki mah teh. Geus. Atuh teu kudu dalilan di Fathul Muin sakitu jelasna. Maknya urang kudu mukakeun kitab ka kiai. Geus. Nah, ternyata kiai-kiai anu ngahalalkeun kreditan nu sababaraha nu paeh bau maitna. Bau lain lalagaan maitna. Sabodo teh mansus. Lainna teu bau nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan teh sok bau mait. Urang lamun ngadenge kidahlan mama tuh nu wani mandian nungguan abah di dieu ku sabab naon seungitna pohara jasa datang ka teu kuateun ngambeseungit teh abah datang ka depan masyaallah seungit ieu mah bau kiai bau masyaallah karim sabaraha kiai nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan bau mait sok termasuk ente sia. Ayo sia, ayo mah ngabejaan doang, saboda aya yang baul los. Geus pugus ieu mah bentek biasa berenana. Eta tanda kana teh. Lamun urang sering manggihan urang kula nyaritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar, anu di Garut. Masyaallah, maot lilis. Gugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta. Atuh dibukaan ku sorangan ban kula keur di jero. Bukaan tetep. Nunjuk Allah, masyaallah kali. Bukan sorangan. Impusanan Allah entak pas mautna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kapan maut teh terus leuleus awakna teh leuleus guru kula di Garut ajengan oha masyaallah teu meunang pamajikan ge kana kaluar kula mantas mandian terus ngawuduan terus rebahan ge langsung zikir ulah aya awewe jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar bae. Ulah mah kebetulan tos mandian ngauduan, naik ka luhur. Eta jelas jasa geus aya salam, geus salam. Mana eta?
ulah dijawab mama bae nu ngajawab berarti sering anu salam pana ya jipa dimalain salam besi aya anu ngabeuh kendang antep atau ya kau bina kendangnya nama itu ini masalah assalamualaikum kade nyana nu ngajawabna teu lila langsung dalam keadaan tas mandi boga wudu leuleus awak seun masya Allah aya nu ngamenang-menangkeun kreditan kasaksian moal bejakeun ya tilu geus da kiai bau masya Allah kari nauzubillah min dzalika sabodo geus teu kudu didalilan teh geus teu kudu teh mah nafsuna ngadalilan teh ku nafsuna terus satungtung ngadalilan ku nafsuna malah eureun-eureun wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin yayahokeun ku aranjeun ka basanyana Allah ma'al muttaqin eta babarengan jeung nu tarakwa bareng teh kumaha panjang urang caritakeun lumantak bahasana ke ma'al muttaqin urang lamun ngabahasakeun ma'a di ilmu nahwu al ma'u al khosyah ma'al ma al ma'u ma'al khosyah ma'a tah eta bahasa ma'a teh di ilmu nahwu hiji besi babarengan aing babarengan jeung Allah jawab aing aya Allahan jadi Allah teh bersemayam di awak mah kafir sia ayo bahasa lagi maaf mantak lain gitu bahasa maaf di waktu-waktu nanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin naon ieu teh bil auni wan nasri babarengan teh pitulungna babarengan teh nasrina mudah-mudahan orang kabehan dijadikan golongan muttaqin sehingga orang ditulungan ku Gusti Allah sehingga orang diraksa ku Gusti Allah sehingga orang terus baik ditalingakeun ku Gusti Allah dibimbing ku Gusti Allah ke arah husnul khotimah bi barakati umil Quran al-Fatihah.